Masak oseng bawang merah campur teri ditambah telur dadar padang anu kandelna sakandel kulit beungeut, tong poho tong kaliwat gorenganna gehu. Cus urang masak besti ayeuna nu mimiti urang nyieun heula oseng bawang merahnya ti kamari loba nu nanya ieu naon cenah teteh meuni loba bawang. Heueuh oseng bawang merah besti tu tingalinya ayeuna tingalikeun heula urang ngagoreng heula terina teh nu laleutik teri Medan di kumaha heula ngarah teu asin besti. Tah lamun geus garing singkirkeun heula ka sisi ayeuna urang osengkeun deui ieu bawang merahna. Kusang kaseng sing rada layu kitunya besti. Terakhir asupkeun bumbu pelengkapna nyaeta tomat, bawang daun, jeung cengek. Campurkeun we kabeh ayeuna mah besti heueuh bumbuna mah tong nu aneh-aneh biasa we uyah jeung kaldu jamur. Dahar jeung ieu teh dijamin nambah deui sangu besti soalna ngeunah pisan. Komo ieu teh lamun ditambahan ku irisan jengkol meunang ngagoreng aduh pokona mah mantap besti. Teteh cenah mending ngadaharan bawang beureum nya teh sieun bau kelek bau kelek mah mesti dituna we besti. Cek urang mah bawang atah anu pimatakeun kana bau kelek mah besti dan nu asa kieu mah geus teu kaambe-ambe acan atuh. Menu kadua ayeuna urang nyieun dadar padang anu kandel sakandel kulit beungeut. Boga hayam 2 keureut deui sasakamari besti ulah dipiceun eta teh disuwir-suwir dijieun dadar endog ngeunah sia besti. Bumbuna mah biasa we kaldu bubuk uyah ieu teh boga sambal bajak anu kamari can beak besti urang campurkeun ngarah seger. Kocok ayeuna urang dadarkeun kana minyakna sing rada panas jeung rada loba nya besti. Tasok paur ngabalikeunana teh besti ieu teh matakan kudu garing heula karek dibalikeun kitu ngarah henteu naon ngarah teu beulah. Lebar pan lamun beulah masuk teu estetik engke teh dikeureutna teh. Tu pancaritana mah geus asak ieu teh menikot geulis kieu besti dikeureutana teh tingali si hayang nyempo jerona kandel kieu tingali besti. Menu katilu ayeuna arek ngagoreng tempe da saliki urang mah pecinta tempe. Pokona mah lamun dahar kudu aya tempe. Tempe geus asak ayeuna urang ngagoreng gehu mah ngagorengna make minyak bersihnya besti ulah make jalantang ngarah ngeunah kitu. Dicocolkeun kana sambal goang ieu teh alah mantap pokona mah urang masuk inget kana konten Mami Sinta lamun ngagoreng gehu teh. Sok siga nu ngeunah teh ngahuapkeun gehuna teh geuningan besti dicocolkeun kana sambal goang. Hiji deui tong kaliwat budak ngarequest hayang nugget cenah besti. Geus ara rasa kue geuningan besti boga keneh cincang padang sasakamari ieu teh diawurkeun kana dadar endogna jigana mah ngeunah nya besti. Dimimitian ku ngahuapkeun gehu haneut besti geus teu kuat ieu teh tadi uruy letah hayang ngahuapkeun gehu. Tah ieu menu utamana mah besti bawang merah jeung teri nu kurangna teh naon jengkol ieu teh besti. Dadarna teu gagal ieu mah besti heueuh da pul ayam jerona nya. Bulan puasa mah tarang ngadahar jengkol urang teh besti soalna heueuh bau heor kitulah lamun urang teh. Sok engke ngadahar jengkolna teh pulang lebaran besti lamun keur mudik ka lembur. Dan heueuh kitu geuning lamun pulang lebaran teh urang mah sok seueul angen nyeri beuteung sampikeun ka mencret utah-utahan komo mun segala di dahar mah. Lamun tiap lebaran urang mah sok ka dokter wae besti langganan nyeri lambung. Mudah-mudahan ulah ieu namanya besti sing sararehat we dah hayang dahar ngeunah atuh pulang lebaran teh.